Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puji sinarang syukur mangga urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu hilap sholawat sinareng salam kanggo junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalih kula wargina dugi ka urang salaku umatna. Amin amin ya robbal alamin. Nepangkeun wasta abdi Vina Nafisa Hairiyah ti kelas 11 MIPA 3. Hormateun simkuring Ibu Guru Basa Sunda, Ibu Yeliza Fajriyah, hatur nuhun anu parantos masihan pancen biantara ieu. Alhamdulillah, abdi dina danget ieu bade ngadugikeun biantara karerencangan sadayana ngeunaan disiplin kana aturan patali marga. Disiplin sami sareng taat atapi tertib kana aturan. Kitu deui ngeunaan patali marga. Pamarentah parantos netepkeun aturan ka masyarakat sangkan disiplin dina ngangge kendaraan. Aya sababaraha aspek anu tiasa ningkatkeun kadisiplinan masyarakat. Di antawisna nyaeta anu kahiji, pangartos ti masyarakatna nyalira. Anu kadua, tanggel waler kana kasalamatan dirina. Anu katilu nyaeta kawaspadaan dina ngangge kendaraan. Oge aya dua sabab anu ngarojong suksesna kadisiplinan patali marga. Anu kahiji nyaeta sabab tina kasadaran dirina anu kersa patuh kana aturan sanajan teu aya paksaan. Nah, anu kadua kusabab ayana sanksi ti kapolisian kangge sing saha bae anu ngalanggar. Kumargi kitu, urang sangkan salamet tina kacilakaan sareng teu keuna sanksi ti kapolisian, hayu urang sasarengan ningkatkeun kawaspadaan sareng kasadaran diri kangge patuh, taat sarta disiplin kana aturan patali marga. Rupina mung sakitu anu tiasa kusimkuring dugikeun. Mugi tiasa janten panginget kangge urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan cariosan. Hatur nuhun anu saageng-agengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.